warahmatullahi wabarakatuh. Gancangna carita utusan ti Akhlunasi datang di negeri Yaman. Teu kudu hese neangan da pugu gereja Quraisy teh tempat anu kacida gampangna pikeun dijugjug. Satepina utusan ngadan ngumpulkeun kotoran-kotoran boh kotoran jelema atau kotoran sasatoan dialung-alungkeun ka wawangunan gereja nepi ka gereja eta teh teu pantes disebut tempat ibadah. Sababaraha poe utusan ngalakukeun hal anu sarua. Kacaritakeun dina hiji poe manehanana naerekel naek kana tangka anu luhur pikeun nyerangkeun kaayaan nah aman atawa henteu. Tapi rupana wae gereja Quraisy teh dijaga ku sabara-bara urang patugas anu bagilir dina ngajagana. Akhirna eta utusan nyokot kacinekan manehna erek mulang bae ka Mekkah nepikeun hal-hal anu kapanggih sajeroning di kota Yaman ka Akhlunasi. Kalakuan utusan Akhlunasi teh geus kaemper-emper ka Raja Abraha. Ku ayana laporan ti panita gereja netelakeun yen gereja Quraisy geus aya panyusup anu ngahaja ngadon ngotoran eta patempatan ibadah. Kocap dina hiji poe di jero karaton nagri Yaman. Harita Raja Abraha keur narima laporan ti panita gereja Quraisy jeung ti juru taluntik anu kumanehna ditugaskeun. Heh juru taluntik, dik terangkeun ka kami hasil pagawean maneh. Nah saha jalmana anu kumawani ngotoran gereja Quraisy? Numutkeun panaluntikan. Jalma anu kumawani ngotoran gereja Quraisy teh nyaeta Akhlunasi. Nah naon Akhlunasi? Jalma-jalma anu kabeungkeut ku hiji wadah pikeun bebela ka Ka'bah. Nah naon ari Ka'bah? Jeung di mana Akhlunasi ayana? Akhlunasi teh ayana di Mekkah. Nah Mekkah nah hiji nagara. Lores sumur hiji nagri leutik di jero eta nagri teh aya hiji tempat ibadah anu diagungkeun ku maranehanana disebat Ka'bah. Maranehanana teu sukaeun urang nyieun gereja Quraisy anu kacida agrengna di patempatan sarta maksa-maksa pikeun asup agama urang agama Nasrani. Nya akhirna urang Mekkah ngutus Akhlunasi pikeun naluntik kaayaan anu sabenerna. Kitu laporan anu kasakeun kaulanun. Laporan nganarima. Lamun kitu kaayaanana endong diisuk endong dibangindokeun. Ayeuna ngeneh geus siapkeun bala tentara. Sakalian urang dodog urang datangan eta Mekkah. Urang anjurkeun Ka'bah sarta jalma-jalmana urang paksa tina asup agama Nasrani ku kakuatan urang. Mangga kaulanun sagala parentah tangtos dilaksanakeun rampung dauh tutas pangandip ka Hamid kaulanun. Brang nian. Poe eta keneh Raja Abraha panglima perang oge juru taluntik jeung para punggawa sajana cuh cih nyiapkeun sagala kaperluan pikeun ngajoraga kota Mekkah. Cunduk kana poe nu geus ditangtukeun leugeudeut pasukan Abraha ngabring marake gajah ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut ngemat-ngemat nyetang pinang lir upama sireum dina batu muru ka kota Makkah. Raja Abraha sorangan numpak gajah warna bodas mangrupa pimpinan gajah-gajah anu ngaleut dina mangsa harita jadi tutunggangan para tantara Raja Abraha. Gajah bodas eta ku Abraha dibere ngaran Mahmud. Beja ngeunaan pasukan Raja Abraha ti Yaman anu keur miang ngajugjug ka Mekkah pikeun ngancurkeun Ka'bah geus tepi ka suku-suku nu aya di Mekkah. Salah sahiji pimpinan suku di Mekkah anu ngahadang laju na pasukan Abraha teh nyaeta Zunapar. Tapi kulantaran Zunapar teh saeutik jumlahna atuh teu manggapuul ya nying hareupan kagagahan anggahaota pasukan Raja Abraha. Zunapar ditalikung jadi babandan ngabring jeung eta pasukan. Saterusna kaluar suku Khuzum dipimpin ku Nufail. Eta oge ngalaman nasib anu sarua ditalikung jadi babandan. Ku ayana Zunapar jeung Nufail jadi tawanan urang Mekkah beuki ngarasa kasieun rek teu kitu kumaha. Di Mekkah mah Zunapar
Nufar jeung Nufail teh mangrupakeun pimpinan suku anu kacida gagahna. Di poe ka poe pasukan terus lumampah, akhirna aletan tantara Abrahah teh tepi ka wewengkon Thaif.